Assalamualaikum. Halo sadayana, dinten ayana abdi bade ngawawancara salah sahiji guru di ME Taqwa sekaligus wali kelas kelas 1. Assalamualaikum, punten Bu, abdi teh bade ngawawancara tiasa. Waalaikumsalam, sumuhun sawiyeus teh. Pamiji dengan ibu teh saha? Farida wastata neng. Saha anu ngarojong ibu janten guru? Anu ngadukung ibu janten guru teh kolot ibu. Naon pangajaran favorit ibu ti baheula? Teras naha resep pangajaran eta? Ibu teh resep ngarang cerita. Janten ibu teh resep pengajaran bahasa Indonesia. Nah, ibu langkung milih janten guru. Ibu hoyong ngamalkan ilmu anu tos dipibanda supados tiasa mere mangpaat kanggo murid-murid. Wah, alhamdulillah. Di umur sabaraha ibu damel di dieu teh? Di umur 23 neng. Janten teu sabaraha tahun ibu damel di dieu teh? Atau 14 tahun di tahun 2005 neng. Oh, tos laminya Bu. Nah, ibu langkung milih ngaulang di ME Taqwa. ME Taqwa teh tempatna kondusif, teras rerencangan sajawatna seru-seru jeung dareh deh. Kumaha cara ibu ngajelaskeun pangajaran supados sadaya murid terangan? Anu penting mah urang kedah ngabuat maranehna konsentrasi ku cara lebet kana pikiranana. Bu, kan sok aya siswa nu henteu tertib. Nah, kumaha cara ibu ngatertibkeun siswana? Cara nama urang teh kedah masihan ketegasan supados murid-murid teh terangan kedah tertib. Itu nya Bu, ari ibu teh sabelumna diajar di mana? Ibu teh kuliah di UPI neng. Kumaha wae seneng sarta sedih ibu ngaulang di ME Taqwa. Di dieu mah ibu teh tiasa seueur diajar ilmu agama, mung sedih nama tebih jeung sakapang osok macet. Oh, naon harapan ibu anu teu kahontal dugi ayeuna? Harapan ibu teh hoyong hafal Al-Qur'an. Amin, mugi-mugi kahontalnya Bu. Amin. Atur nuhun Bu, tos kersa diwawancara. Sawangsulna neng, mugi-mugi neng sing jucung tiasa ngahontal cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.